Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nurul Kartikasari di kelas 12 MIPA 2 bade nepikeun materi kelas 11 semester hiji nyaeta biografi. Biografi teh catatan sejarah riwayat hirup hiji jalma boh nuju meneng keneh boh nu geus maot. Bisa sagemblengna ngadadarkeun lalakon hirup ti mimiti lahir, riwayat atikan prestasi atawa karya nu dihasilkeun nepi ka maotna. Bisa oge ukur medar sebagian tina kahirupanana nu dianggap penting. Manfaat biografi penting pisan pikeun rupa-rupa kaperluan, di antarana pikeun ngalaman pagawean, pangenting ngeling kana jasa hiji jalma, diajarkeun ngenteng kana pikiran jeung pengalaman hidup hiji jalma serta minangka dokumentasi sejarah. Biografi ditulis ku jalma sejen atawa penulis khusus. Lian ti biografi aya oge nu disebut autobiografi atawa autobiografi, nyaeta catatan sejarah riwayat hirup ku hiji jalma nu ditulis atawa dicatakeun ku dirina sorangan. Umumna lalakon jalma nu sok ditulis di buku biografi atawa autobiografi teh inong-inohong nu geus moyan. Maksudna jalma nu kawentar gede jasana jeung pangaruh dina sejarah. Contohna pahlawan, seniman, sastrawan, olahragawan, ilmuwan, presiden atawa tokoh politik. Selanjutnya aya unsur-unsur biografi. Biografi teh kaasup kana karangan narasi anu nyaritakeun hiji perkara, nyaeta nyaritakeun lalakon hirup hiji jalma dina nuliskeunana nu dianggap penting, di antarana hiji ngaran lengkap, ngaran pondok jeung lalandian atawa jujuluk, 2 tempat jeung tanggal lahir, 3 dedegan jeung pasipatan, 4 riwayat atikan jeung pagawean, 5 lalakon hirup nepi ka bisa sukses dina widya karya, prestasi atawa hasil gawe, ketujuh aya pikiran gagasan jeung sikap dina nyangharepan kahirupan. 8 jalma-jalma anu dianggap penting jeung gede jasana dina kahirupan. 9 aya cita-cita jeung harepan nu kahontal jeung nu can kahontal. 10 aya kalenganan jeung hal-hal nu dianggap penting dina kahirupan. Struktur biografi. Nu kahiji aya orientasi, bagian anu ngajelaskeun ngeunaan eta tokoh, nu eusina nyaeta gambaran awal tokoh. Nu kadua aya kejadian atawa masalah, bagian nu eusina ngeunaan kejadian atawa masalah ku eta tokoh. Katilu aya orientasi, panutan nu eusina ngeunaan pandangan penulis. Manfaat biografi nu kahiji aya planar jeung ngentang kana pangalaman hirup hiji inohong. 2 bisa maca gagasan pikiran hiji tokoh. Katilu aya biografi hiji tokoh bagian dina dokumen sejarah. Nu kaopat marhab hiji kejadian atawa peristiwa tina sawangan anu beda-beda. Raden Mahjong Angga Kusumadinuta dibabarkeun di Sumedang 8 April 1878. Anjeunna teh sineman ti eta musikolog Sunda kawentar dina fakultas khusus. Ngamangkeun seni sora panalukun di karawitan ku ahli musik Sunda. Anjeunna nu serat kanayan atawa sising timun notasi nada katup nyiptakeun sistem 17 di bara Sunda. Raden Mahjong Angga Kusumadinuta kalawan nenehna Pak Manjar kawentar oge minangka seniman nu nyiptakeun lalaguan Sunda. Anjeunna gepat ditenan laras pelok jeung salendro ti keur budak keneh. Guguru ka sababaraha orang guru tembang kawih jeung nagaya seniman nu kungsi dipiguru ku anjeunna teh di antarana diajar lebab ku Pak Erjan Basara, Pasura jeung Panata Direjo. Diajar gamelan ku Pak Sami jeung Pak Idi sarta diajar tembang ka Pak ONJ juru pantun kawentar di Bandung. Pak Mahjar mimiti wawuh karena metode sains, ilmu fisika jeung ilmu musik barat nalika anjeunna jadi murid di sekolah guru Quick School jeung Hogere Quick School. Kuda dasar pangaweruh salila sekolah, anjeunna terus ngayakeun panalungtikan frekuensi sora-sora nu aya dina gamelan jeung lagu-lagu nu diiring ku rebab. Dina taun 1823 masih keneh di bangku sekolah, anjeunna geus nyiptakeun serat kanayan atawa sistem nada Ganatila kalawan nulis buku teori seni sora Sunda nu dijudulan Ilmuning Kawi Sunda. Tugas nematkeun sekolah ditempatkeun jadi guru di HIS Sunda. Anu jadi bagian penting dina panalungtikan geuring guruna nyaeta saenggeus tepang jeung Mr. Jaap Kunst, ahli etnomusikolog Belanda. Harita Mr. Jaap keur ngayakeun panalungtikan seni sora di sakuliah Nusantara. Antukna Pak Mahjar jeung Mr. Jaap tukar pikiran ngeunaan pangaweruh musik. Dina panalungtikanna Pak Mahjar ngagunakeun alat ukur kalender sora atawa monokora kalawan bantuan Pak Idi juru kecapi. Ieu alat teh dilengkepan ku skala frekuensi. Mr. Jaap Kunst di laboratorium musikologi di Eropa ngadumaniskeun instrumen museum konferensi matematika jadi skala musik menggunakan logaritma. Nyokot kana konsep interval Chance and Alice 1884, Hart Bostel 1820 jeung musik rule Rainer. Satuluyna ku Pak Mahjar ieu alat dipake nalungtik di laras tangga nada jeung
diatonis, do re mi fa sol la si, pentagonis da minatila, nepi ka anjeunna tilana tahun 1873. Anjeunna matik seni sora di sekolah Pembangunan Jabar. Dina zaman Jepang 1882 sampai 1885 nanti di sekolah guru. 1886 sampai 1887 jadi guru ilmu alam, sejarah jeung bahasa Inggris SMP jeung SMA di Bandung. Lagu diangkat jadi kepala kantor pendidikan di Sumedang tahun 1847 sampai 1850. Diangkat BI jadi kepala kantor kebudayaan Jabar. Ya, jadi saleuhina mohon maaf jika aya upami aya kata-kata nu leupat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.